Ieu dunia fana, artina fana rusak. Bener. Tapi nu pangrusak-rusak nama hate manusia nu ngudag-ngudag ngeresep. Leuwih rusak tibatan dunia. Dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Lenghan padahal mun dibandingkeun jeung almarhum buat teuing senangan di jero kubur, senangan manehanana di jero kubur sebab salat henteu, puasa henteu, ngazakat henteu, ngeunaheun kan nikmat istirahat. Ari mah kan sampai teu salat bahaya, teu puasa komo, teu zakat bahaya gede. Tah lamun hayang ngeunaheun istirahat paeh nikmat tuh. Ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar, moal waka, ulah waka. Ieu mah nu kolot bae. Kira-kira Mah Haji lamun isuk paeh daek. Geus kolot teu garepkeun naon deui. Maksudna naon deui? Masih embung keneh bae. Tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede. Henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin, para jelema-jelema muqarrabin ditanya kumaha lamun maot isuk, ulah isukan ayeuna. Kunaon eta ku percaya-percayana diri bahwa di jero kubur teh senang, nikmat, ngeunaheun. Bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah Gusti. Lah ieu mah mendingan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa. Urang mah can orang pan ngadoa kos kitu. Can orang mah ya goni agni. Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan. Iya kan tuh. Batur mah paeh teh maot teh diharapkeun sebab nikmat. Kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri, aya kesenangan kubur. Di jero kubur teh aya naimul qabri, kesenangan kubur. Ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri. Ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa. Ai si ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh. Kayakinanna ka nu hiji deui. Nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehanana ditanya, "Daek mengaji pae?" Kehola. Emang kunaon? Aing mah kadinya yakinna. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah, eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteu. Moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu. Eta emang duit bener eta kos kitu. Geus teu pede. Dagangnya nate dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil kunaon eta dioplos. Eta kan berarti tanda-tandanya nak keyakinanna kana siksa kubur. Ya salat Jumat ge, salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna. Sebab naon? Atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit. Iya banyak berarti kan keyakinan asal aing mah kanu hiji deui. Masyaallah. Atuh kumaha pagaweanana? Ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri, ulah sakelas di provinsi, ulah sakelas di kabupaten, di kelas desa bae, di kelas desa RT mun ditanya, "Saya kira-kira ka surga apa ka neraka?" Ulah ngomong kos kitu. Lain kitu ieu mah keyakinan. Lah, ulah ngomong kos kitu. Emang kurang? Lah, ulah
boga keyakinan. Coba tanya santri, sia lamun isuk paeh ya siap. Ji. Santri mau ditanya siap mun isuk paeh siap aing mah. Emang kurang gitu. Aduh deuk naon? Jak kebal ge susah bae aing mah. Lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe, salat unggal poe, puasa osok. Ji ka awewe aing masok peureum kotok. Oh. Boga keyakinan mantak. Paeh teh ya indah. Masyaallah. Mantak aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Maknya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa. Moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing paeh aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja? Sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh saja. Emang kunaon? Harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung. Akhirna kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan. Dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga. Ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai. Lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing. Teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru. Musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan. Ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa. Bahlul. Lamun di lembur mah nya mah edan we kadeurna ku budak leutik di hareureuyah. Budak leutik ngiring-ngiring manehanana. Lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan ari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan teh ngaranna edan asli aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng doh nya edan lempeng ngomong coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon
matak dinasehatan iya jana sediheun boga anak harapan nana lalaki prak awewe aju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu nasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah Bahlul naon kira-kira kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing mah ka ditu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing boh ya siap nganasehatan siap coba tapi sia Bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia tuh bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae jakeun hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan kok saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si Bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya Bahlul nu edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran ka ngaji nyana mah ka Bali man nyandek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh neuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak kumaha mah masyaallah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah ada jadwal raja ikut gitu batu coba ka dieu nu edan bawa kupong gawat assalamualaikum cek Bahlul dicek raja assalamualaikum bener berarti kan edan kan waalaikumsalam ieu Bahlul mohon cek nanti Bahlul edan kan leuwih teu edan naon leuwih teu edan cek raja-raja geus seuri bae nya leuwih teu edan berarti bolona lima raja bolon sia tan raja tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu da mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing jeung makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener sia Bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos sia mah atuh mending anak aing awewe waras makana aga satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oge teu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng
masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sekolah daek dagangna untung baik kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu Masya Allah wuyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah teu ingetan nya mah makana Tuan Raja kahibur bener jaga tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika deuk hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena ketika deuk ka Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkan jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya gitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah bahlul akhirna bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae euna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan coba supaya terbuka hate atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku bahlul nasehat terus diwiti kota juga pangkampungan ka perkampungan cek Tuan Raja dibawa ka mana aing bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye Raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak Raja bener oge pernah edan tapi kieu nasehatan jadi sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh bahlul kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul teu gaco mah cak Raja puyeng aing jeung sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katingali nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeleuna mah di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki
katingali nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeuleu nama luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ke awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing, iya tuh lain bahlul lagi gitu bah, aing mah bahlul sekian aja, atuh aing mah meren narakanya, atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga keyakinan neraka, duit rakyat aing dileg-leg kabeh. Ini mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sial teh bahlul. Masya Allah Karim. Omongan anak nyelekit kana hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan. Nu kuari mah nu edan wawalian. Dah, ieu bae ge KTP-na KH. Ieu KH, nya tukang karung KH. Bolon si budak pajar kiai haji horenganan karung hejo. Akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeuleu nama kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah. Tapi ai pemerintah nu lain ahli Allah, ai jawara nu lain ahli Allah, ai pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus laden teh mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu. Ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin, tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa. Ciki bahlul ai karasa mah ku sia. Benernya si bahlul ya aing jelema nama edan tapi horenganan hebat geus kuari geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ka Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta neuleuh hotel eta teh saha nu ngeusianana. Kula masuk bau kipirian kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal. Atuh moal teu jahueun kartuna ge, teu jahueun meulina sabaraha duit. Jajana mah aya ka Jogja bae teh asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu Masya Allah Karim. Di bahlul muhara bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat heula istirahat di bahlul balik ka imah nya nama cumplang-campling kadang-kadang ki bahlul asup ka gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai kaluar teh ti liang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling kaluar ti liang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabaraha kali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon karang-karana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantak iya kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya. Iya itu jelema teu raresep dengan nyana ieu. Ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah. Masya Allah. Tah bahlul teh kos kitu.
keluar ti liang ge bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah tidinya salat Allahu Akbar ti jam 8 salat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek salat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak salat mantap salat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deui ke bahlul ke heula sakedeung cek cenah Allahu Akbar salat awabin 20 rakaat datang ka isya cek anu datang ka dieu nya si urang nonton salat nonton salat mantas isya sugan teh pada ngobrol deh kecara kula boga wiridan heula talar pan nya nama Quran ai ieu malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percaya teu percayana panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae ja innal ladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deui aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garoreng lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malu wala antum ana pamanggih kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke urang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap beus asup ka leutik tempat da keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sawah-sawah Indonesia cekulat tuh sarwa oh Indonesia lah ada wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masya Allah awet tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain beureum lain hidung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk bakal di dieu cenah emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun caritaanana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set
iya ge ngilu atuh ngilu cara urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu iki cenah nuturkeun urang di WC di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta. Nah Bahlul hafizul Quran. Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai. Ku embung-embungna dijadikeun jelema di nagara edan. Bahlul cek raja. Coba saya ngomong deh ngan nasihatan ini supaya aing kahibur Gusti ya. Kieu tuan raja. Ieu dunia fana, artinya fana rusak, bener. Tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep. Leuwih rusak di batan dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong. Ih, banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ke akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat sorga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan sorgana tah kaarti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureuan we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sieun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia akhirat sorga bako yane tetep tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ka sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kada sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang sorga lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih tina sholih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembongkeun karomah sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu
kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul, hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah. Set. Golepak paeh. Cekel ku ge Bahlul. Paeh sia kuda aing bakal paeh. Geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh. Kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo. Kan kudu naik kuda, naik onta, himar, ieu paeh kudana. Bahlul. Ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo. Sia deuk naik naon? Naik kuda. Kuda sia mana? Eta paeh kumaha deuk dihudang deuk ditumpakan aja kuda paeh. Kumata sia paeh kumata aing aja hirup. Tapanana lagi lain hiji. Ulah loba omong. Langsung baralik kabeh siap-siap. Panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki. Yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Caka teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah. Raja cinta dunia, edan teh. Geus loba omong cek raja teh. Balik. Ayo. Akhirna didelegeun ke Bahlul. Usap kuda. Udah. Sia hamba Allah, aing hamba Allah, paeh teh ku Allah. Hirup sakedeung atuh sia. Hirup. Udang kuda. Geus we tumpakan sia balik ke mah nya. Kabeh udah teu kaget. Bahlul bisa ngahirupan kuda. Atuh ai kitu mah engke emak urang bapak urang. Lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nya harirup deui. Hebat Bahlul. Bahasa bae. Udah perhatikeun ku kabehan si Bahlul balaguanana cenah. Kuda bisa hirup deui. Heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah. Papa ku anakna. Bah, selamat alhamdulillah. Ya cekel ya les kuda ya. Aju bawa ke itu kaleuweung. Emang kunaon kitu? Kubur. Ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke. Gegeran. Ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah. Injeuman naon pan ieu mah kuda abah, injeuman hirupna. Teu kaharti cak anakna. Ye, ieu mah lain kuda abah, kuda Allah. Kamari dibeli jadi nu abah, ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah. Beuh bisa nginjem hirup. Bahlul, Masya Allah. Bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun. Barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda. Cak anakna. Ya bener ieu mah paeh kuda. Aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda. Aduh, aing heran ka Abah sia. Emang kuda paeh bisa ditumpahkan? Emang paeh ti ditu kene. Kudaon eta? Cek Bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah. Ahli Allah mah ahli Allah seperti eta. Aing lamun lain nganasehatan ka sia, nganasehatan ka raja, moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah. Engke di akhirat hayang naon? Di dunia bae di dunia geus kitu. Di dunia bae geus hayang naon bae bisa. Komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul teh mah di Baghdad. Zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus
Cimus teh Mama Sobari disebut nate ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Satibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anakna aya di saya ngada wudu urang maca yasin kan ya tiluan we Mama Satibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeuna sok hirup paras cek aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepak kan ku Mama Satibi plek plek jeung bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeuna sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zarah ka Gentur teureun-eureun nu zarah ka Mama Kresek teureun-eureun nu zarah lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula zarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah kakarak ayeuna we eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui ka dieu ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna ku kula di perangan Muhammadiyah zarah boeungeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anakna mah jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengingkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babah kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Satibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah tah mah begitu ngaji pan ditakrir bae takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tarana deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qaulu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha
satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanomaya sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurlah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun ieu misalnya maca kitab nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Ya Cidahu masyaallah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masyaallah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu sia ka aing ieu guru Buya ka aing geus nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah beuki kolot jadi beuki poho lam yakunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka di surah ku Buya bener di mobil majeknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan kitu tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah edanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ya Bahlul loba kene masya Allah ieu kadang-kadang nurutan Bahlul
si bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kadua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek ki bahlul kasalametan keur aranjeun kabeh Assalamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabartum fa ni'ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirupna teh cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mah geus hese caritakeunana nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku tuan raja deuk nomor hiji deuk nomor dua deuk nomor tilu akur nah nu mantah kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon mungkin resep ka sorga mungkin sieun ka neraka urang milih nu mana urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hibar ti Mekah ka dieu ieu ge kadang-kadang hibar pernah nyana hibar nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam mantak lamun dia udah dibuka pitak loba deh dia urutkeun tah eta bagus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk katilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka sorga nah mudah-mudahan urang kabeh anu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya urang bisa mawas diri introspeksi mun urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun jang seru loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol pan jeung ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu bahlul mah lain kumaha kabarna baik-baik saja itu ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu nyahoeun masyaallah karim ahli Allah manta Ki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kare kirom li kirom putra Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembut
eureun aya ahli teluh di dieu kajian kukumaha ge kaambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu ngaku sia piceun ilmu teluh sia ih henteu can jero kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambe tuh si ge iya mun liwat kalembur bangun aya jahe deui wah kaambe wah iya makan SMS tadi geus aya di goblok sih mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah ieu urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hate urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitabna pohara begitu dibacaan Masya Allah karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala kumaha sih hayang jadi kos kitu beuteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beuteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang mangpaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh tah capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanan komo kiai proposalna nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atuh bagus ieu mah keur carita ahli Allah kan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana